أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah hebelangeung beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan datna hiji Allah dina datna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawu jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana mumasa lil hawadis itiyas ta'adud azzu wa karaha jahal ma'usomam umyun bukmun kaunuhu azizan karihan jahilan maitan asom ama abakam anya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bimbilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wanang di Allah nami damel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanat tabig fatona kizib khiyana kitman bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung ngumputkeun tur bodona wanang di rasulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana